Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi bi daril amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa annaka wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammad wa annaka ya rabbi ta'rifus shalaqa baini wa baini. Wa annaka jeung kana yen sanyana anjeun jeung kana yen sanyana anjeun ya Rabbi hei pangeran abdi. Ieu teh kamari teh naon malak Jibril nguping suara dina naraka dikir wiridan anu teu pegat-pegat diucapkeun selama 40.000 tahun. Kalimah nama teu panjang, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Gusti anu welas asih, Gusti anu seueur karuniana, anu gaduh kaagungan kamuliaan, hayang dihampura. Akhirnya kumalak Jibril nyuhunkeun ka Allah, Gusti abdi uningan ieu anu gegeroan teh min ummati Muhammad alaihi salam, salah sawios umat Kangjeng Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Oge abdi uningan annaka ya Rabbi ta'rifu eta uningan Gusti nyaho Gusti asoda kota kana sosobatan lain sodako ya asoda kota kana sosobatan persahabatan baini di antara kaula wa baina Muhammadin alaihi salam jeung di antara Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti teh uninga pisan kami jeung Kangjeng Nabi Muhammad teh bersahabat teh geus kacida ieu pisan. Da saur wartosna Nabi Adam wae ditepangan ku malak Jibril teh sapanjang yuswana kira-kira ngelampung 1000 tahun mung 10 kali kasumpingan malak Jibril teh. Nabi Nuh usia 850 tahun 50 kali cenah wartosna. Nabi Isa 10 kali, Nabi urang samaraha 24.000 kali. Mata pangsurna Nabi urang teh. Mata saking kuseueur bulak-balik teh ya. Nepi ka jeung malak Jibril teh urang mah Kangjeng Nabi nuju sakarat teh teu ningali malak Jibril. Bari ngabalieur. Teu kuat ningali sahabat atuh da geus bebarengan teh ya. Urang ayeuna pan urang datang deui ka imahna ngopi. Maneh datang ka urang ngopi di urang 24.000 kali ngopi. Tapi aku urang teu hayang berbuat baik itu ka sahabat urang. Ayo pula balik ka olok. Anjeun Gusti uninga kami teh bersahabat jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Wa inni jeung sanyana kaula. Jeung sanyana kaula uhibbu eta mikaresep kaula. Mikaresep kaula an asna'a kana yen. Naon? Migawe kaula. Ngagawean melakukan sesuatu lah kira-kira nu kira-kira Kangjeng Nabi Muhammad sebagai sahabat kaula teh bungaheun. Migawe kaula fi makani Muhammadin alaihi salam dina tempatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kitu ari posisi Kangjeng Nabi ka umatna nyapaatan. Maka kami hayang ieu dina posisi Kangjeng Nabi Muhammad. Hayang nyieun ma'rufan kana kahadean. Kumaha ari kahadean meureun ka umatna hayang dibere syafaat bisa nyapaatan bisa nulungan. Wa inna rajulan jeung saanyana hiji rajul hiji jalma min ummatihi ti umatna Kangjeng Nabi binari eta tetep aya dina jero neraka ayeuna teh. Gusti cenah ceuk malak Jibril teh syafi'ni fihi syafi'ni muga masihan nyapaatan muga masihan nyapaatan Gusti ka abdi
Gusti pasihan abdi tiasa nyapaatan. Jadi hayang dibere kuasa ku Allah supaya malak Jibril bisa nyapaatan pihi ka itu rajul min ummati. Ka itu salah sawias umat Kangjeng Nabi anu geus lila puluhan ribu tahun dikerebekeun dina neraka. Ngan teu dicaritakeun dosana teuing naon kitu. Ngan aya we pokona mah kitu. Teuing urang mana ting tambak dahan ting kengkeng. Teu dicaritakeun. Ngan gimana rasaan kurang jauh ieu mah. Kurang Australia. Payaqulu tuluy ngadau saha ar-rabbu Gusti Allah jalla jalaluh. Saur Gusti Allah syafa'tu kabihi syafa'tu mere nyapaatan kaula ka anjeun. Mere bisa nyapaatan kaula ka anjeun. Kasaha nyapaatanana bihi ka itu rajul min ummatihi. Kami rek dibere anjeun sok anjeun bisa nyapaatan bisa nulungan ka eta salah sawios umat Kangjeng Nabi. Wa wahabtu jeung mikeun kaula. Mikeun kaula hu ka itu jalma si rajul teh laka ka anjeun pek eta jalma rek dikumahakeun kumaha anjeun. Rek dimikeun dipasrahkeun ka anjeun. Padahal atuh kudu mangkat anjeun. Ari hayang nulungan mah kasaha kamana ila malikin ka malaikat malik. Amalak malik khazinin nari anu jadi penjaga neraka. Jadi kita datangan ka itu ka malik meureun kitu. Tanyakeun gambareun nama tukangna di dinya. Tukang jagana piraku teh nyaho. Ai kitu teh wakul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka malik. Wakul jeung kudu ngucap anjeun hu ka malik. Naon eta ka dituna? Oh iya tuh teh yuri juhunya oh nu saja suka nu beda yuri juhu ngaluarkeun itu malik bukan bisa aya lama yuri jauh atau ahrihu ka itu rajul lah kapikeun anjeun bejakeun ka itu malik kitu cenah bejakeun eta pemuda eta jalma selain pemuda ini 40.000 tahun neraka lagi kolot pun ya. Eta aki-aki teh gitu. Kaluarkeun pikeun anjeun wayan paung tegas nama masrahkeun. Wayan paung tegas nama masrahkeun itu malik hu ka itu rajul ilaika ka anjeun. Bejakeun ka malik. Da memang dibere naon? Diberi kekuasaan. Malak Jibril lain deui tah. Da tujuan naon? Malak Jibril mah tugas lagi nyandakan wahyu. Lain tukang muteran di neraka. Payati tuluy datang saha Jabrailu, Malak Jabrail alaihi salam. Datang ka mana ila malikin ka malaikat malik. Datanglah ka malaikat malik. Malaikat anu teu pernah seueur ya. Wayang ulu bari nyarios ieu Malak Jibril. Da malaikat malik teu bebas. Teu bebas ngaluarkeun sasaha bae. Matak nu pertama ku malaikat Jibril didungikeun ka malaikat malik teh ceuk Malak Jibril innallaha ta'ala wahabali fulanan fa akhrijhu li minan nar. Innallaha sanyana Gusti Allah. Sanyana Allah wahaba eta pikeun Allah li ka kaula. Wahaba eta mikeun Allah nikah kaula mere gitu fulanan kasih anu kusabab geus dimikeun ka kaula pa ahri atuh kudu ngaluarkeun anjeun hu ka itu rajul ka itu si fulan lah gitu hu ka itu fulan kaluarkeun cenah ku anjeun eta si fulan li pikeun kaula minan nari dikaluarkeun tina neraka soalna lamun teu nyarita kitu mah sing dipepeta ge moal mikeun da malaikat malik ya anger naon tugas age kur ngajaga wungkul teu bebas ngaluarkeun saha bae gitu. Matak dibejakeun ku Malak Jibril, ya kami aya ieu ya teh aya mandat. Dibere kuasa kami teh si anu kaluarkeun ku kami rek dinaon rek disapaatan. Wan pa jeung kudu masrahkeun anjeun hu ka itu pulan ilayya ka kaula. Pikeun ka kaula. Pola nyarios Kangjeng Nabi anu ngadongikeun anu ngariwayatkeunana.
atau keke ieu mah ohnya Kanjeng Nabi Aisyah Kanjeng Nabi teh diteruskeun di riwayatna payadhulu tuluy asu saha malikun malaikat malik annaro kana neraka da lega atuh neraka teh Pak jero pisan deui nya lega di jero jadi tong sieun beakeun tempat naudzubillah da wartos napa nuju waktos Kanjeng Nabi ngariung jeung para sahabat aku pingku para sahabat sholat ngajelegur lain rudal ieu mah oh suara ngajelegur naros malak Jibril eta teh suara naon eta teh suara batu di 70 tahun katukang dipurageun ti luhur karek nepi ka dasar batu teh karek nepi cenah 70 tahun teh murageun tahun 2000 naon teu berat sakitu lah 2020 genep gitu nepi na teh tambahan 70 sakitu lah ai kitu teh nya ai kitu mah geus meunang mandat kitu akhirna ku malaikat Malik teh da dibere kuasa teh nya geus bagian tugas kami rek neanganna payat lugu tuluy neangan itu Malik hu ka itu pulang dia teangan di belah mana urang dia makhluk hidup teh ada di neraka mah cenah non layamut layah teh teu hirup teu paeh teh disebutkeun hirup da katingalina paeh disebutkeun paeh da hirup saking kuripuh siksaan jika urang panu gering geuning nya geus aya urang 35 tahun namru eta mah teu hirup teu paeh naik dikubur da hirup keneh gitu akhirna ku malaikat Malik diteangan eta sakitu geus biasa dina neraka neanganna lila alfa amin kalawan 1000 tahun diteangan 1000 tahun panggih geus neangan 1000 tahun teh pala yusodibu tuluy teu manggihan itu Malik gaprok gitu tuluy teu manggihan itu Malik hu ka itu simpulan balik deui laporan eta malak Jibril nungguan dilanya dina lawang pantok cangkeuleun moal malaikat mah cangkeul sinage urang nungguan bantuan telila teh damprok akhirna teh payati tuluy datang itu malaikat Malik ngadatangan Jabrail alaihissalam ka malak Jibril alaihissalam dia datang laporan kumaha geuning beliau begitu ya damprok akhirna kumaha wayas judu jeung sujud itu malak Jibril Malak Jibril akhirnya sujud dan dibejaan ti malaikat Malik bahwa cenah teu panggih geus diteangan 1000 tahun indal arsy di sandingeun aras. Hah? Oh kaliwat. Sugan teh jiga tarawih teh yang urang geus. Wahana tuh. Oh benar. Benar belah mana itu ya? Oh eta kaliwat sajajar minanar wadfahu ilayya wala bainana badul payah rujuk eta merendah payah rujuk payah rada kurang payah rujuk tuluy kaluar saha Malikun malaikat Malik da teu panggih teh kaluar tina neraka urang panes teu panggih kaluar wa yaqulu jeung nyarita itu malaikat Malik jeung malaikat Malik cenah gitu naon teh naon teh leungit teh oh eta ya Jabrail ya Jabrail hei Jibril gitu hei Jibril inna jahannama sa'nyana jahannam sana jahannam jadi jahannam teh aya dua istilah aya ngaistilahkeun bahasa jahannam teh dimulai neraka lapis hiji jeung nepi ka lapis 7 disebutna jahannam aya jahannam teh dipake ngaran secara khusus naon lapis nu pangluhurna unggul dan nu handap mah lain jahannam buki jero pan sok aya urang dihajar jahannam cenanya naon teh palobe apal tah mah
jahannam. Inna jahannam asanya jahannam jabarot. Eta geus mun urang mah lamun jiga seuneu teh naon? Ngagugudar teh. Naon? Ngaguru atau ngagolak lah. Ngagolak ieu jahannam jabrotan kalawan ngagolak sanyana. Ngagolak. Yakni ngamaksud itu ieu tah saha? Malaikat malik golat kana lepan golat tegasna mah ngagolak. Panas pisan pan ya cai ge meureun lamun ngagolotrok pisan mah. Komo ieu mah ngagolakna ge jelema eta ge dina jero neraka geus 40.000 tahun. Samemeh eta dibeuleum teh meureun neraka teh geus aya geus dipanaskeun samemehna. Berarti mu sabaraha puluh ribu tahun eta neraka teh meureun teh. Panas banget geus panas keluar teh mah. Si naon si eta teh heabna teh. Wajah alat jeung ngajadikeun itu jahannam. Saking kuman panasna al-hadida kana besi. Eta jahannam eta lamun teh mah besi diasupkeun kana neraka saking kulilana kal hajari dijadikeun kana saperti batu. Pabulit teh tinggal rupane. Ka urang belum sampe. Tuluy belum besi asupkeun lila eta teh. Sampe geus siga besi we. Dalila teuing meureun meuleumna. Wanasa jeung ngajadikeun itu jahannam annasa ka manusa. Wanasa jeung ka manusa belum puluhan ribu tahun eta manusa saking kulila kal hadidi dijadikeun kal hadid kana seperti besi. Besi geus siga batu geus siga jelema geus siga atuh pabelit teh. Akhirna palam usodin tuluy teu manggihan kaula. Teu manggihan kaulahu ka itu pulan. Gimana tadi teh ieu mah? Payati Jabril tuluy datang akhirna. Itu naon? Malaikat Malik Jabroila ka malak Jibril ngabejakeun wayas judu jeung sujud itu malak Jibril indal arsi disandingeun aras. Sanian dina kadua kalina. Teu mimiti meureun anjeunna teh. Munajat ka Gusti Allah disandingan aras teh Gusti aya suara mugi Gusti maparinkeun ka abdi eta jalma teh supaya abdi bisa nyapaatan sabab eta umat Kangjeng Nabi geus dibejaan alamatna tuh di ditu tanyakeun we aya alamat pacan dibejaan eta ngan dibejakeun eta teh dina neraka gitu cokot we ka Malik gitu. Ieu ternyata tuh diberi alamat batu kapanggih. Akhirna munajat deui malak Jibril ka Gusti Allah wa yaqulu jeung ngadauh itu Jibril ya Robbi, wahai pangeran abdi. Cek malak Jibril, lam yajidhu malikun, lam yajid temanggihan hu ka itu pulan. Saha malikun, malaikat malik. Kumargi ku malaikat malik di geuninganan di pilarian 1000 teu pendah. Maka beri naros, paena huwa. Paena atuh eta di mana? Huwa ari itu si pulan. Bukan di neraka. Neraka teh meureun belah mana gitu. Neangan jelema hiji atunya. Neraka mu kasih sakitu legana gitu. Payaqulu tuluy dadau saha Allah Ta'ala saur Gusti Allah ya Jabroilu wahai Jabroil Jibril idhab ila malikin idhab kudu mangkat deui anjeun ila malikin ka malik ka malaikat malik wakul jeung kudu nyarita anjeun lahu ka malik bejakeun kitu innahu piwadi kada wapi qori kada wapi jawiyati kada wapi bikri kada alamatna teh kitu innahu sanyana itu si pulan piwadi kada eta tetep aya dina jurang anu aya jurang mana jurang neraka pos lembah deui wapi qori kada jeung eta tetep dina kerak anu dina kerakna teu pangihumanya sideung meureunna wapi jawiyati kada jeung eta tetep dina mun urang mah jawiyat di pojok gitu di pojok anu da di sisi eta mah da meureun sok kakulon we wapi bi'ri kada jeung eta dina sumur anu di dina neraka teh meureun dina ieu na
dina jurangna, dina jurang eta loba kerak, dina kerak anu daerahna teh, dina kerak eta aya pelosok belah dieu, dina jurang pelosok eta aya di ieu loba sumur di dieu teh, tah sumur anu. Terus buku eta teh jero teh dina neraka geus ripuh panas. Aya jeroan deui dina jero nu panas teh eta. Payaji'u tuluy datang saja Jibril malak Jibril alaihi salam. Wa yubiru jeung ngabejakeun malak Jibril. Ngabejakeun malak Jibril malikan ka malaikat Malik. Ngabejakeun bidalika kana itu alamat, kana itu. Oh itu tuh. Wadi kada kok ri kada jawiyah biri kada. Ya alamatna dibejaan kieu. Oh nya geus ari aya alamat nama gitu. Udah orang gitu nya. Mun pesan online di geuning teu mere alamat rek ka mana? Orang abi di Subang gitu. No online nanti di ditu di eta teh. Di Iran. Oh gitu teh cenah tah aing geus dibere alamat kitu mah payadhabu tuluy non? Tuluy makan. Saha malikun malaikat Malik ila dalikal wadi ka itu jurang. Aing geus dibejaan alamat nama teh hese payajiru tuluy manggihan itu malaikat Malik ka itu simpulan. Gunaka di itu wadi, di itu jurang teh. Aya jelema teh hidung. Mankusan bayan anu dijungkir. Jungkir teh suku di luhur gitu. Non? Nyungsep. Mankusan bayan anu nyungsep. Maka dina keran pisan intipna. Kota alakot lain dibeuleuh munggul. Kota alakot anu nyatana ngagantel. Ngagantel juga ya. Udah wae ka hidungna. Ngagantel alaihi ka eta simpulan. Naon al hayyatu pirang-pirang orai. Wal aqoribu jeung pirang-pirang kalajengking. Orai dina neraka teh orai aya kalajengking. Hirup atuh nya hirup. Murun panas kumaha loba bilatung dina jero cengeng biasa we utek-utek kan. Santai teh ya. Wa alaihi bari eta tetep mun urang mah ka itu si pulan al aglalu ari pirang-pirang mun urang mah belenggu. Belenggu. Wasalasilu teges nama rantai. Di rantean. Nya di rantai sajabana di rantai pan awakna digedean teh apa? Sakuma gedena Kangjeng Nabi Adam teh ahli surga ahli neraka sarua digedekeun awakna ngarah naon ngarah jalma anu ngarasakeun ngeunah di surga leuwih gede nikmatna anu ngarasakeun nyeri oge digedean awak mah leuwih gede nyerina jadi awak teh berpengaruh karena gede jeung leutikna rasa teh gitu. Gede mah beda rasana. Paya dhabi malikun ila dalikal wadi. Paya non malik teh. Wa ta'ala qad alaihil hayyatu wal aqarim wa alaihil adl wasalasih. Paya hudu tuluy nyokot di jewang saha malikun malaikat Malik. Toropan kana tungtung. Kana tungtung kana sukuna beureun ieu teh. Minhu itu sipulan. Kana tungtungna minhu itu sipulan. Cokot sukuna. Wa qad soro barinya tanang geus jadi itu sipulan. Pas malaikat dirampas ku malaikat Malik dina neraka teu dibeulitan ku orai ku kala jongkingnya dirantai kal pahmi eta tetep jiga areng. Oh pahmi teh areng. Beda ieu mah. Matang nyebut pahmi tong ku haleutik hagede pahmi gitu. Mun pahmi mah teh mah paham ngarti gitu. Cuma pahminya oh gitu. Areng we pahmi. Wayu hariku jeung musikeun malaikat Malik. Wayu hariku jeung musikeun itu Malikhu ka itu sipulan dikibrikeun turun da digomrongna pan ku kalajengking di warai. Waya juru jeung narik itu malak Malik. Waya juru jeung narik itu Malikhu ka itu sipulan ditarik ila nafsihi ka dirina itu Malik. Dibawa ku anjeunna teh meureun tah. Pas dikibrikeun kitu teh patas kutu tuluy maruragan. Tuluy maruragan anhu ti itu sipulan naon al hayyatu wal aqaribu pirang-pirang orai jeung kalajengking maruragan buru-buru. Orai nage orai neraka ieu mah.
kala jengking naraka da sakali nyocok ge cenah tangga golak kan 70 tahun sakali ngegel teh peurah nage tina timah sumayu hariku tuluy ngibringkeun tuluy ngagerakeun deui itu mana naon malik huk itu sipulan sanian dina nu ngadua kalian tadi mah dikibringkeun teh oray jeung kala murudul nu kadua kali mah dikibringkeun teh patas kutu tuluy maruragan an hutipulan tuluy maruragan hutipulan naon al aglalu wassalasilu pirang-pirang belenggu jeung rante pokokna borolok ta rantena bisa dibawa tuh rante neraka di wae bayangkeun eta nya ieu teh da lain wadul ieu teh nyaan ieu teh dina neraka ke 40.000 tahun urang da peka di dunia umur pondok 50 60 tahun ngorbankeun dibeulem dina neraka kawas kitu da peka wani ninggalkeun salat tinggalkeun ngaji pan eta malesana teh anu ceuk jelema sok di teu percaya ayeuna teh embungnya orang teh cek paribasana najan hirup sangsara di akhirat bagja salawasna komonya hirup nanya bagja ieu mah kumaha hirup bagja teh jelema nu sapopoena teu leupas tina naon tina parentahan Allah ngajalankeun parentah Allah bari make ilmu berarti kumaha ngaji jeung amal teh ayo we sapopoena teh ngaji amal keun duit teu pati loba oge sia mah ngaji hayu ngalah duit gitu lain teu ngalah duit kami mah ngalah duit moal ngahalakan ngaji gitu da bisa pan ngaji bari ngalah duit Pak Ustaz Ridwan nya mama deui wae jadi kadinya nya kalau non ala gua salah sih paya tawajahu tuluy madep itu saha itu teh bulan tuluy madep itu si bulan ila malikin ka malaikat malik meureun ngobrol diajak ngobrol heula aya naon mah paya kulo tuluy nyarita eta si bulan da geus putus asa atuh geus 40.000 tahun dibeulem gitu mah buat teh kumaha ceuk eta si jalma teh nu dina neraka teh aji tani litazidani fil adab am litunjiani aji ita nah datang anjeun ni ka kaula cik eta jalma ka malaikat malik aji ita nah datang anjeun ni ka kaula datang ka kaula teh nah litazida karena rek nambahan anjeun ni ka kaula litazida karena rek nambahan anjeun ni ka kaula fil adabi kana siksaan nah anjeun datang ka kuring rek nambah siksaan kuring amlitun jia atawa karena rek nyalametkeun anjeun ka kaula nah kaula rek disalametkeun kumaha jawaban malaikat malik teu nyaho da teu nyaho da tugas ge ditapang nyawa teu nungkul da teu dibere kuasa da malaikat ge kabeh ge nu berkuasa termasuk malaikat tukang nyabutan nyawa teh teu berkuasa matak nepi ka malaikat naon Ajrail ge pernah nyarioskeun lamun kami teu dibere widi ku Allah nyabut nyawa tomboro nyawa nu gede jelema najan rametuk kitu bisa geuna nyawa ku sabab diwidian ku Allah geus waktuna jadi WRT ge bisa ditungjian nih cenah pae kulo ceuk tuluy nyarita itu malaikat malik la a'lamu teu nyaho cenah kaula bidalika kana itu nambahan siksa atau rek nyalametkeun teh nyaho kan itu mankul lah teuing kuring teh nyaho da dititah kuring mah goiro anna jabroila angin yen sanyana malak jibril hanya saja malak jibril yang tadi ruka yang tadi ru eta ngadago itu jibril kakak jadi itu jibril geus ngadagoan di lawang panto datang heula we ka ditu sugan we meunang bonus naon gitu tah meunang naon teh disebut teh tong teh hayar teuing remisi kitu tah payahudu non tuluy nyokot nyekel antara tong nyokot ayeuna mah darah lembut payahudu tuluy nyekel itu malaikat malik tuluy nyekel itu malik biadihi kana leungeunna itu lebih saha bulan gitu bulan nanti ngaran teh Ustaz Ridwan
Wayan pau jeung mikeun. Wayan pau jeung mikeun. Nanti mau di surga Ustaz Ridwan mah. Ada tong poho. Wayan pau jeung mikeun. Jeung mikeun itu malaikat Malik. Hu ka itu sipulan. Ila Jabril ila ka malak Jibril. Can amrok jeung malaikat Ridwan mah acan. Dibikeun ka malak Jibril. Paya hudu tuluy nyekel saha Jabroilu malak Jibril biadihi kana leungeunna eta sipulan. Ayo ceng kiru wayati jeung ngadatangan gitu. Wayati jeung datang itu malak Jibril bihi sarta sipulan ngadatangan ka mana ila sakil arsi ka handapun aras sakte bitis biar nama kahandapun aras gitu. Wala yamurru jeung teu ngaliwat malak Jibril eta pada ngomongkeun eta pemuda eta teh jelema nu hidup teh eta. Wala yamurru jeung teu ngaliwat itu Jibril bihi sarta itu sipulan. Mangpan bari dicak leungeunna teh ayo ngilu. Teu ngaliwatan ala ahadin ka saurang oge di sapanjang perjalanan kaluar tina neraka mun ngaliwat ka saurang rek manusia rek nabi rek malaikat illa wa yaqulu angin bari nyarita itu ahad nu kaliwatan teh da geus pada apal meureunnan ceuk eta nu kaliwatan teh pada nyarita fulanun kana fi jahannam arba'ina alfa'am gitu cenah fulanun ari ieu teh fulanun eta si anu kana anu kabuktian ieu si fulan bi jahannama dina neraka jahannam atawa bi jahannama eta tetap dina neraka jahannam arba'ina alfa amin kalawan 40.000 tahun atawa tong kitu bahasana kajian khobar dina arba'ina 40 kabuktian si fulan bi jahannama dina neraka jahannam arba'ina alfa amin eta 40.000. Oh si Abu teh anu disiksa 40.000 tahun teh depan orang kayaknya mun aya jalma karek keluar di penjara eta teh anu di eta teh di penjara harita. Oh pada ngomongkeun teh ya ieu mah di neraka 40.000 tahun teh teh payakumu tuluy nyulakeun aya kumu teh tuluy hudang nangtung tuluy nangtung itu saha simpulan ma'a Jabril sarta malak Jibril indal arsi di sandingeun aras payakulu tuluy ngadawuh saha Allahu Allah lahu ka eta simpulan kumaha cenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.